urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Kah, kumaha sehat kah? Masih can ngalaleuna, loba nu nyalelikeun euy. Iya barudak kabeh di dieu ngaralongok. Si Bebey, Aya, si Lingling, keur nebus obat. si Teksun, Iya kok, nah itu. Tah, si Tungka, tuh, kabeh araya di dia. nya sing tenang kabeh geus araya di dieu kabeh ngumpul. Budak poe kabeh ngumpul di dia. Heeh. Ari nu dagang jeung nunungan toko saha teu keno? Dasar karelo. Gus, Mohon Pak. apa teh kunaon Agus dipanggil ke kantor polisi? Duh, kapa abg bingung aya naon ieu teh? Ieu teh kulobana pengaduan masyarakat nyebutkeun yen Agus teh tukang tumpangan. Ah, cek saha Pak? Eta dina pengaduan, kamari cenah aya main bola tingkat RW, Agus tumpangan. Judi teh. Tuluy deui sok nalongkrong jeung barudak ningalian plat nomor eta tumpangan oge. Tuluy kamari anu pasea salaki jeung pamajikan make jeung tumpangan sagala rupa, tapi kan nyere atawa henteu na. Eta teh pan tumpangan unggul, judi unggul. Bohong Pak, bohong. Saur saya eta wani tumpangan abi mah Pak.